mah urang aya di Tatar Sunda ayeuna. Urang kudu silih asa, silih asuh, silih asih. Tong aya perbedaan di antara urang kabehan. Siap? Siap. Apapun yang terjadi, urang kudu tetap bebarengan. Paham? Paham. Pokona mah mun aya masalah nanaon, urang hadapi kabeh. Tong gentar. Paham? Paham. Geus lainna urang balubar kabehan. Teangan aktivitas ya masing-masing. Enak mah guys, orang ngalah jamu ya. Yang barang gayam ya. Ya. Guys, enak si arek ka mana? Mana? Guys, ya enak menuju aing. Urang nyolong kejo di tempat si Sumi. Ayo. Gas. Selila aing sareng asa ilmu ieu. Nu diasah heula ieu ilmu aing. Aduh, ieu buka heula ku aing. Cukuplah. Neng. Aman, anu ngaganggu di mah. Syukur, anu ngaganggu. Mun aya nu ngaganggu naon, bebeja ka laporan. Duh, bos, saya teu. Aing mah. Tadi aing modal detik ke kasar yuk. Kita isu palingnya. Ayo urang balik deh. Ini masih bos gelis ya? Gelis, bisa bogoh lain. Lu aing bogo. Tapi aing teh enak doang kasih bos. Di bantuan deh siap. Bener ya? Benar. Serius ya. Serius mana? Kumaha ke lamun tiga urang pecah. Main kewah ya. Tapi perjanjianna itu urang sieun ya. Jadi sering suarakan deui lah. Geus nama orang ngomongkeun di mah yuk. Orang balik ngopi. Jadi saya benar bogoh ka bogohna si bos. Lu aing bogo. Kumaha tuh ayeuna? Tapi aing sieun wae. Sieun wae. Tapi demi cinta. Naon anu terjadi ku aing pasti dilawan. Siap wae sih ngabantuan. Bener bantuan ya. Ya nyaho ke Bogor sih bos tuh. Nyaho, kurang siap boga lah ya. Heuh aing resep. Kas orang benangkeun atuh aya nama. Tapi tadi siapa yang beri kata-kata si bos? Tong di pikiran gitu mah mending benangkeun hayu. Cari mantuan. Arek hayu bantuan kurang. Ayo tuh. Si bos tuh. Gelis man. Kurang julik lah. Nyulik. Kumaha nyulikna? Kurang karungan. Hayu siap. Si bos gua nanya nyaho. Gitu. Harem si bos gelisnya tuh. Oh, oke nya mantap. Geus urang kudu kumaha ye? Ini ada makarungan wae. Lang culik. Tapi ulah cenah kanyaho si bos. Ya balik lah ya. Nah, Nah, naon bebeja. Ka. kadenya.
Jaga diri baik-baik. Itu baru udah Bang Tengen ya? Itu. Ngopi. Yuk. Mana ya? Ini ngopi apa ya? Masih lah nih. Tegang aja, usian kadengan ku baru udah. Aing poho euy. Wih, sia, aing ada yang ngomongin si Rani sianya. Ayo, si aya naon? Ya naon sia? Tuh, si Asi, kadengan ku udah. Oke lah. Geus aya nama, ya terus terang we. Emang na yang torek. Gue yang nama jujur aja, tapi saya ulah gandeng kasih bos. Dong. Nah, jadi kieu rencana anjing si Oci teh arek nyulik ka bogohna si bos si Rani. Nah, ayo gitu mah seru. Sarua. Geus we aya mah urang bersatu. Terus kumaha mun kaanyaan si bos? Orang bisa babak belur. Ya orang lawan wae, da urang opatan mah saurang. Tah gitu. Tapi aing teu setuju sih. Siapa nonton setuju. Nyaho meureun jadi pengkhianat meureun. Teu naon urang opatan ieu. Tadi nyaho meureun kata-kata si bos. Nama opatan mah sorangan urang lawan we. Ayo wae dah. Ayo. Ayeuna kumaha ya rencanana ieu? Ayeuna mah kieu we. Urang neangan heula momen lamun si Rani keur sorangan, urang sarungan. Geus bener orang keresekan bae lah. Yang talian wae. Geus sabar dak, ana dogan dieu nya habis kana si bos. Mana si bos bejan aing ya. Oke, siap. Assalamualaikum. Boy, udah naon? Si bos teh ka dieu. Si bos, saya nih. Kayak non itu, kadang-kadang penculikan. Geus ya ulah mana-mana nya. Naon Jang? Kamu ngomong diculik. Di mana? Di itu. Kamu geus setelan itu. Tumang di itu. Cing, ini budak pengkhianat ka aing. Tenang aya. Terus ieu. Catat doang kan.
si bos dah. Mana? Itu bisa kabur dah kabur. Wawanianan sia berkhianat ke aing. Wah saja aing hiji-hiji. Ayo sia. Siamun wani Pat. Ampun bos. Ah, siap nyai. Maksud sia naon? Berkhianat ka aing. Harim aing maka diculik ku sararia. Aya nama ku aing dimaraapkeun sia. Tapi lamun sakali-kali deui sia ngalakukeun kos kieu, ngalanggar peraturan geng ieu, ku aing moal segan-segan sia. Dipecut.